Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Muhammad Farozian Azhar di kelas 7I, nomor absen 15. Dina video ieu abdi bade ngadongeng nyaeta Peucang Keuna Leungeut. Kacaritakeun ku hiji lembur di sisi leuweung aya patani nu rajin tur getol digawe. Ayeuna manehna teh keur melak palawija, kayaning bonteng, terong, cengek, jeung sajabana. Pepelakanana aralus tur marulus, kawan tu hade omena. Ngan hanjakal geus sababaraha poe pepelakana raruksak. Pangpangna mah pelak bontengna. Patani oge nyahun yen anu ngaruksak jeung ngaranjah kebonna teh sakadang peucang, sabab kungsi kanyahoan ku manehna. Patani neangan akal sangkan kebonna henteu diranjah bae ku peucang. Terus patani teh nyieun bebegig. Lebah awakanana ditapelan ku leungeut teureub. Eta bebegig teh ditunda di tengah-tengah kebon. Pas sore saperti biasa peucang teh datang deui ka kebon patani teh. Maksudna rek ngala bonteng. Barang serog ka kebon, manehna teh buru-buru asup. Lantaran aya nu ngajanteng di tengah-tengah kebon. Peucang teh nyalingker kana pager nyerangkeun nu ngajanteng bari ditelek-telek. Geuning teh obah-obah ku peucang digeroan. "Hei, sakadang," ceuk peucang ngagorowok. Tapi nu di tengah kebon anggar ngajanteng. Jalerna lain eta teh. Geuning make baju. Make dudukuy deui. Tapi teu obah-obah. Laun-launan peucang teh kaluar tina panyumpatanna. Terus ngateyep ngadeuketan nu ngajanteng teh. Barang geus deukeut tur awas kanu ngajanteng teh. Barakatak teh peucang seuri. "Hahaha, pokna nah sia teh ningsieunnan ka aing. Sugan teh manusia, boro aing nyumput. Nanaonan maneh ngajanteng di dieu?" Dicabok sapoe. Ngomong kituna teh bari gaplok bebegig teh dicabok ku suku hareupna anu katuhu. Ari gaplok ari pel bae sukuna napel ka bebegig teh. Kawan tu bebegig teh make leget teureub. Sia make jeung newak sagala yang dicabok deui ku aing. Nyaan ieu teh, nyaan. Hayang dicabok deui ku aing. Bari gaplok deui bebegig dicabok ku suku hareupna anu kenca. Atuh pel deui kana bebegig. Itu geura nanaonan ari sia? Ieu kalah newakana suku. Hayang ditajong ku aing. Lesotkeun atuh da tadi mah kuring teh banyol. Lesotkeun. Bisi ditajong. Nyaan meureun maneh mah hayang ditajong. Peucang teh ngawahan, gaplok deui bae. Babegig teh ditajong sataker tanaga. Ari jebrud, ari pel bae napel kana leget teureub rapet pisan. Peucang gogorowokan jeung tulung-tulungan. "Tulung! Tulila torojo patani dateng. Beunang saeyeuna mah kusok malingan bonteng teh," ceuk patani. Bari kerewek sakadang peucang ditewak, terus diringkus. Ligidig bae dipanggul. Peucang teh dibawa ka imah patani rek dipeuncit. Sakitu wae carita ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.